Sampurasun baraya sendiri. Karangan deskripsi sok disebut oge dadaran. Eusina ngadadarkeun atawa ngebrehkeun hasil panempo, panguping, pangrasa, panyebak, jeung pangambe. Dina karangan deskripsi, objek digambarkeun saayana. Sajentre-jentrena bari ditataan hiji-hiji kalawan winci. Tujuan karangan deskripsi teh pikeun motret atawa ngalaparkeun saayana naon-naon anu dipikanyaho bari henteu dikomentaran. Ieu contoh karangan deskripsi. Judulna Bumi Aki Gani. Cici gaduh Aki sareng Nini. Jenenganana Aki Gani sareng Nini Heti. Bumi Aki Gani sareng Nini Heti aya di desa. Desana rada tebih ti bumi Cici. Aya kana 2 jam upami tumpak mobil mah. Bumi Aki Gani sareng Nini Heti teh lega. Aya teras, tepas, patengahan, dapur sareng goah. Kamarna aya kana 4. Di bumi Aki Gani ge aya musola. Pakarangan lega. Dipelakan sayuran sareng rupa-rupa kekembangan. Sabang saning malati, ros, hebras sareng rupa-rupa deui. Di pengkeren bumi aya balong. Dina balong aya lauk emas, nila, nilem, sareng mujair. Di sisi balong dipelakan rupa-rupa tatangkalan seperti tangkal jambu, tangkal buah, tangkal dalima, tangkal rambutan sareng sejena. Bumi Aki Gani sareng Nini Heti teu weleh katinggal hegar tur beresih. Margi Aki Gani sareng Nini Heti mah getol bebersih. Kitu deui kekembangan sareng tatangkalan sejena teu weleh dipiara di hade-hade. Sakapeung mah ngurus pakarangan teh sok dibantosan ku tatanggana. Lantaran Aki Gani sareng Nini Heti mah balabah. Upami panen sayuran atanapi bebuahan tara lali ngabagi ka tatanggana. Kitu deui upama ngabedahkeun balong oge sok babagi. Kumaha upami hidup gaduh contoh karangan deskripsi naon?